bumi hante ditampi ku jagat teu ditarima komo lamun kuno kawasa Gusti kudu kasaha nanyakeun kasaha menta tulung kula kieu geuning ari hirup saraka hirup teu diaku dosa teh kalah ngagedean dong borokinga di dunya geuning ari teh meureun waktu balitungan kula linglung kula teu apa jalan di alam naon ieu kula tanya gitu nu sing paruringkap puluh-puluh tetes sora naon ada eta geuning gumujang sepuh eta gedong jalan ka gedong nu molongpong teh katutup pembalasan cicing di alam marakayangan ku bumi hanteu ditampi ku jagat teu ditarima komo lamun kuno kawasa sumohon geuning kitu saha nu nyiksa teh geuning amal perbuatanana ari pangeran mah moal rek nyiksa jeung ngaganjar ka saku makhluk angin makhluk kudu eling kana eta siksaan sareng ganjaranana dunya teh tenulungan geuning lubak libuk harta kakayaan teh geuning aya paedahna dicanak salah pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh helas paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan mana melaanana pangkat teh gaya nya teu pinu tadina resan ieu atuh di dunya teh kadar diumarakeun moalila hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana deka saha datang sanurek nampa urang ka mana jalan poe naon ini naon rek dibawa sumohon iwati amal perbuatan hade anu bakal ngaganjar urang nganterkeun ka alam kanikmatan sumohon nu mawi di dieu silaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana ucu ku kituna kirang sareng langkungna muga we kapunten ti uasa para kanca nyecu sira momongan giri harja tilu lares wilujeng tepang